Tampi ah ya. Sok enggak. Saya ayahnya jeung kulit sapi we Kang aya nama. Iya dengan. Ai kamari kan jeung daging gitu. Bagian isin gitu saya ayah we. Bayah nanya Kang. Nerak meureun kulit sapi mah. Alhamdulillah jadi ompong mah da. Ngeunahkeun kieu. Ya nyata abi ada pengertosan gitu kan ompong. Hipu teh Kang. Alhamdulillah ibu. Mun atuh sok meunang. Tampi ya. Dilajang. Tampi. Lain. Ieu kumaha ieu beres teh acan. Sakit. Gon. Poe enak beres can Kang. Kira-kira gitu ieu mah. Iya punten ieu mah sanes ngagampangkeun nya. Beres. Itu Beres ah we nama. alhamdulillah tuh mi. Ngan minta bayaran we nama ah. Duh si Akang mi. Ya, Ya pasti atuh Kang dibayar. Ayahna Kayak bayaran. atuh sorenya Ma ayeuna. sok we atuh nama tuang heula cin Jongjon. Ya dong. Beres we pokona mah ayeuna nya. Beres nama. Nya atuh Jongjon ke dombana urang kadiekeun. Urang marhaba ah. Bener mah. Kalian marhaba ah syukuran. Ada orang-orang mencit domba. Ari teh congkoh yang ikut domba. Nah, bari dipencit. Heuh nya. Atuh di penasaran Kang abi teu can ekah ti baheula aya mencit gitu. Nah, ieu mah kukut ngarek eka mah meser eta teh. Nya nya duit domba baturnya. Enggak mau batu. Insyaallah teh angke we urang. Itu. Ekah nangke we jaga ai. Kabeli nya, kabeli domba gitu. Nya an kaya mah teu marhaba dah Kang. Oke, terus lalu jadi mah marhaba ceu. Nya ya nama kasbon ke bayaran abi mah. Sore. Ih, si Akang kan kasbon teh. Angke we bayaran sekalian we tuh enak we nya mah Jongjon ka abina. Wah, itu. Sok atuh tuang heula we. Ai beres ayeuna mah beres enak meh puguh kitu hitunganana. Nya tuh sok Jongjon tuang heula. Ayam kasbon bayaranna sakali. Bagong. Ari mane sugan teh mah bagong sih ya. Aduh lemari urang ai mane. Keluar. Eta aya duit urang di dinya. Mina mah neangan duit urang mah geus sare hungkul. Atuh teh ngomong ujug-ujug aya di dinya. Apa datang-datang mah aca? Anu antum meh nih. Nih riweuh atuh sia teh nih. Ini orang teh geus sare mending Duit urang si Allahnya. Ngar we ka urang deui naon teh. Ieu duit urang ka mana? Tutundaan urang di dieu. Teu ieu teh nih atuh digorogotan ku urang. Riweuh atuh di datang-datang. Mah aya duitan. Oh iya geuningan. Sia ngarawas sugan teh mana? Atuh urang salah sare we nu blagieuna bete loba duitan. Riweuh maneh atuh naon ujug-ujug. Mana Mana wae deui. Sare nu haneu tadi itu mah tiri jadi ka dieu pindah. Maneh salilaya ka mana wae ha? Di dinya sare. Lainna TKW maneh teh. Urang mah nyangka teh TKW we. Ieu teu korotok ieu. Kumana ieu bisa digorogotan sia? Mun malah batan ri nyuhun tuh teh geuning eta. Untung teu pulang naon. Orang teh jadi pe. Cing tong ka dieu heula atuh juga itu heula ah. Ngalek barang cokot. Aduh Gusti ah. Kesik. Lain seuri. Kesik. Aya deui jangan bangun ya can beres. Nya geus itu tingali nepikeun ka Malawo ka kamar. Amangna dong di dieu. Anu kesik kan yang bumi dek kaluhurkeun aya bumi. Tong sok oe kesik. Tong kesik nya. Ya mau gantakan apa dina teh ah. Nih, tuh tingali kritilna tuh. Nya wae kesiknya Tuh nya nih kaharana di Gusti mah agung. Oh sama wae. Kesik jeung batu ah krikil. Ieu teh meulina teh mahal. Indung teh can kabeli deui ah. Ari budak ka mana nya? Oh itu mending. Keur naon meni getol? Ya teu balawa. Nih geus linggih oge meni di sapuan we. Kesik meluragan wae geura.
Astagfirullah pira kadinya nih. Ya. Da moal leungit ieu. Nah, ieu teh hak ieu ka bawah palit tadi teh kumaha ieu mulungan aja hese. Tapi teh meulina teh mahal. Aya ku kitu nya. Atuh ieu moal jadi atuh meureun mah teh ieu mah ieu teh sih. Batu panan arek di tingkat. Oh. Lain aya budak eueuh. Ngalian budak teh? Heeh. Aya bieu mah di dieu nyarongkeus sih. Ka mana aya ayeuna? Di mah meureunang jum. Neng, Pelukan. ka dieu. Lain kecil. Urang deh karita. Cerita naon deui? Kamari teh ya ieu teh. Oh. Kemari. Heeh. Besok atuh sok ngobrol. Nih atuh cem nih tong di dieu we meureun. Mana? Kan gaduh bumi anyar. Omong gaduh bumi anyar mah nya teh di jero. Di dieu we. Jero yuk. Di dieu apa balatak ya? Itu karek nang sasapu. Ayo di jero we. Jadi aneh Nih. cici. Omong cenah boga imah anyar teh dah hayang dianjangan atuh. Sok we cenah diuk di dieu we. Di sing babalatak. Nih hayang ningali imah anyar atuh Karek nih. diberesan. Meni Kayak mana pisan. cek ka imah nih balatak pada beresan deui. Udah mau ngabala atuh. Engke teh hayang cai, hayang naon mun Bisi ngadengan batu. lalaunan. Di jero we atuh nih. Ani, di dia we tadi dia tak ada bersih. Apaan boga imah anyar nih? Kamu aja di jero yuk. Nih, atuh. Tadi we di dia. Aing nih. Kita ada bersih dia ku abi geus dikieuan. Nih, udah mau mentana naon atuh. Ain urang beres deui capek. Nih, udah mau ngabala. Sok atuh sok di dieu. Sok deh ngomong naon. Lain kecilnya urang mah teu nyangka pisan eta kasih kemeh. Lain nih bisa cocorokot kitunya. Naha eta urang teh kamari teh di PHP-keun budak teh da mawa emas kamari teh. Urang teh nah pas dicokot eueuh eta mah urang mah asaku aneh we kitu ai pas di PHP-keun geura Kemarin aya. teh kece. Kece teh dicalukan ku abi teh. Naon kitu? Kemarin teh abi teh dek ngomong, ngejeun atuh leuwih ngaleos. Ngomong naon? Kemarin teh abi teh dek ngomong. Ngomong naon? Anu nyokot gelang budak Heeh. lain si Ceme. Wah. Kusaha tuh? Eta ku si Bencong, si Bunga. Si bencok anu kamari anu jiga pembarongan. Eta Wah. orang teh ditonggol kan adatna gitu si kami. Heeh. Eta budak teh keur di beuweung di huapan sana. Orang teh ditoong keur ngalaan naon eta teh gelang budak. Eta teh. Orang we noong pisan nempok pisan. Alas. Kamari atuh da meuni disalukan. Aduh sia urang kumaha ieu? Nah, Lain urang geus salah sangka ka Iya, nah atuh nya bari gelut di. Heuh sialah urang asa dosa atunya. Lain kumaha atuh? Keceuna deui meuni deui teu ngomong atuh, lain ngomong ti harita. Ada hayang nempok heula gelut tadi nama. Asik keceu mah atuh kumaha atuh ieu urang era pisan ku si Keme. Kalau ka dituduh ya we atuh ka imahna minta hampura. Manya urang kudu minta hampura atuh harga diri urang di mana? Lain tong mikirkeun harga diri karena si Emang ieu. Heuh oge sih. Tapi dah kumaha atuh antar yuk. Kemana ka imahna? Manya urang era atuh ujuk-ujuk ka ditu jo minta hampura atuh manya. Kayaknya heuh bae da ngaranna ge salah Lain maneh. eta bener ku si Bunga. Aslina urang mah nempo pisan noong malahan make lilaanan. Atuh kecil lain bebeja atuh ti harita urang era pisan ieu. Yang nempo heula gelut. Atuh kecil kumaha atuh nih antar yuk. Bari pangbantuan teu ngajelaskeun atuh da urang kan eueuh saksina. Da enggeus kamari ge geus ngomong geus si Ceme teh juga sorangan. Heuh urang kan teu apal. Heuh, nah atuh Heuh ayeuna anteur. Kumaha atunya? Rem. Antar atuh bantuan ke ngajelaskeun gitu. Da urang teh era atuh sorangan mah nya ujuk-ujuk ka ditu. Buruhan asal. Atuh ceum nih mentaridona we atuh. Sangkan urang teh henteu pasea wae Bae gitu. atuh lah 10.000 ge. Heuh hayu tapi urang bawa naon ka sakene nya. Era atuh teu babawaan mah pajarkeun urang teh kumaha gitu. Urang teh hayang nyogok we sugan we atuh dihampura ku si Keme. Heuh da urang teh atunya urang teh reuas gitu emas budak eueuh da urang teh da terakhir dititipkeun ka si Keme nya geus we nuduhna ka si Keme da teu apal eta dicokot ku si Bunga. Hampura orangnya tuh udah lain cahaya ngabejaan dah kamar jadi bejaan. Antar yuk. Nih. Ayo atuh antar yuk nih. Urang asa terkena hate ieu teh. Yuk. Yuk asal buruhan.
Nih sekece nih Jauh tuh capek. Meni kudu wae diburuhan. Awe moal. Heuh atuh hayu. Urang bawa. Atuh nandan helayanya. Saya sok. Ayo budak. Ayo buru ayo ya. Eh urang teu geuna hate sanes kene kumaha. Eta buruhna heula. Ning engke deui atuh meni kana buruh teh. Nih, be, nutur wae. Aing kame mana meni gaya pisan boga nu digawe. Ih, Aing mah yang jantung usaha oge bisa nunda teu siga mangge. Usaha bisa nunda. udah tunda naon pan teu boga tuh usaha oge. Kalau teu boga penghasilan orang oge lah meni gaya meni bisa nu kitu mah eta. Kita apa-apa urang deui. Anu kitu atuh. Heeh naon atuh. Bangun. Naon bisa ngabangun gitu. Atuh maksakeun mah nganaon ge bisa. Naon mana eta jeung imah urang. Imah urang maneh. Mana mending sok kitu nih. Gandeng. Naon atuh jang naon eta atuh. Yang domba, urang boga domba. Urang Geus teh jang urang mun teu karunya ka urang maneh. mana? Ka domba keur maneh mah di alut-alut di mana aya urang teu bere imah ku maneh. Ih, domba menghasilkeun atuh. Anakan 2 hiji ewang jeung dunu. Urang ge bisa anakan atuh dek anakan sabaraha urang sok ngapoe anakan urang. Ini ge domba. Daging nangeuna. Sok daging maning mana henteu. Ngona meni sok ke kumaha deungeunah we masakna maneh daging urang daek mangupina. Daek dipencit. Hah? Daek dipencit. Mu. Nyaho teh kamari. Naon? Urang mah yang riweuh-riweuh kieu teh. Riweuh boga nu gawe. Heeh. Kamari riweuh geura aing kasalahkeun. Salah kenaon emang? Ajar urang cenah ieu nyokot emas budak. Si Kois masih tahu kapal. Sah guys masih to Aya atuh. teh orang lebah. Ajar urang cenah nyokot emas budak cenah gelang budak. Kemarin teh kamari teh ieu nitipkeun anak ka urang. Oh, Pangasukeun. nilai kan tuh maneh nih. Lain daekan urang mah kapaksa eta oge didedet-dedet ka urang budakna. Leuheung ka urang teh ieu nitipkeun duitna jang jajana. Mah henteu gerak. Nu aya malah nyalahkeun ka urang. Salah kenaon? Heuh eta gelang ai maneh teu nyimak ta tadi. Deui naon deui. Lain aya eta si saha? Geus Geus. masih to. Oh. Teu ka mana eta jelemana? Meni riweuh atuh bat nitip-nitip anak. Oh nyata riweuh. Urang mau ka riweuh dengan gawe. Aing teu tarima garek dibawa ke polisi. Oh polisi. Gua malain ke urang ya. Saha? Nyokot gelang mah teh. Si bunga bonge apa? Oh si bunga deh ka dieu. Aya ka mah teh kaparangan ya asal riweuh, urang ke riweuh teh. Araya jelema burung teh geura. Ayahnya bunga. Kumaha atuh? Manaon? Heeh ayeuna. Oh, cak pajar mah rek dilaporkeun ke polisi si Kois teh nya. Kitu ngingkig balik, laporkeun ke polisi. Cor teh teuing aya teh sieun. Oh itu dosa mah itu salah mah. Oh nyebar dek naon bae atuh kesina si Kois naon dipenjarakeun ku urang kayak kurang Urang dilawankeun. dituntut balik, urang Oh mah atuh bersalah. bisa dipenjara si Kois mah. Aya Saha? si Kece Neng renten. Aya deui ka dieu. Pisan tata ku belekna. Pisan tata ku belekna cenah. Keur ngasuh budak, tah budak si Kois teh kamari teh aya di ditu dihareup. Kieu pisan cenah tah nempo. Saksina eta Cek Neng. Geus ditanyakeun geus ngomong si Neng. Geus kamari ngan si Koisna tah, nu teu apaleun. Keukeuh eta. Katanya, "Buang geus manggil polisi, ngelaporkeun urang." Wah, kumaha atuh ayeuna nih. Bae lah salah maneh bae kayak kurang panglawankeun lah. Bener ku urang. Kieu atuh, maneh papieukeun ku urang dititah panglaporkeun ka desa. Ka desa. Heeh. Jang jaga-jaga we ieu mah. Tamun si Kois itu nuntut urang, ngalaporkeun urang, urang rek nuntut balik. Anu melaporan heula we ka desa, heeh. Loba jalu si ditu. Baca lu. Heeh. Siap, Iya. bekerja mah. Ieu nya nyaritana Kang katitipan sahur. Cek ceneh aya kasus di Garogol kitu nya. Kasus gede we nya ame. Mungkin perwakilan desana we kitu kanggo ngamankeun eta kasus kitu pokona nya. Heeh. Heeh, teh ngarti henteu. Ngarti. Akang. Kapagawe desanya mun Akang. Heeh. Katitipan sahur Ku CME. Aya kasus di Garogol. Aya kasus di Garogol. Nyuhunkeun perwakilan keamanan orang desa gitu nya. Nyuhunkeun perwakilanana keamanan Keamanan orang desa. desa gitu nya.
Pokoknya mah aya kasus. Kasus gede we nya langsung ka dieu we. Mun kasus leutik mah ka Juga dieu. atuh aya densus daratan ka dieu. Mun densus teh. Eta anu palti teroris geuningan. Sekalian meh dibom tasikeun sung. Itu ka polsek Calengka moal. Kayak ku pihak desa. Heuh pan amin tadi kan itu ngaporkeun polisi, ieu ngaporkeun polisi. Bae diadu we ke polisi jeung polisi. Bae jeung kumaha maneh we ah. Ini Meh. Pan tadi ngalih teh dahar lah, dahar atuh segala teh dahar. Ayo. Jeung naon tadi asa ngadeng teh jeung eta jeung kulit domba, emang kulit sapi. Nih, mana atunya nih si Kristen? Gila pisan. Cangkel deh. Pokok naon cenanya. Dia makan naon nih. Ah, ngari. Eta kade atuh, blak kade. Macan neng atuh nih. Nih, gila pisan. Ulah sudah ieu nya, ulah ieu. Oh, naon atuh sagala. Pisan modal di bawah neringkun. Tuh. Menta. Engke di ditu batan. Menta. Bantuan tong. Entong we bae hayu. Ya atuh. Antar hungkul bae heuh. Oh mah. Kita ada di pangmawakan. Esok atuh. Kadi neng si Bahe. Oh mah teu pang bantuakeun ngejelaskeun urang eta. Heuh. Ada poho. Heeh, nih kan duit teh nya. Ayo. Oh, ceneng. Teh gawe. Ah. Ceme aya. Aya di bumi beunteun. Oh, keur naon? Itu iya larason kieu nama. Yang ceneng atuh buruin. Urang era. Hayu-hayu bari rese. Cuma ini di mana Jo? Atuh sok we teh heula. Pernah mangan teh. Daerah urut. Aduh, nahanya. Ini si Bahe, dek teh heula. Era abdi kan nganter. Ieu kumaha atunya? Bayu tuh bareng-bareng yuk. Yuk. Euy, Baiklah mual. mana naon gitu? Mual lah. Karena negeri campur mual lah. Betul. Alhamdulillah bisa reureuh oge. Capek tak tadi. Kemet. Gitu kos ngalukan ka budak. Punten atuh. Assalamualaikum. Punten, assalamualaikum. Cek. Cek. Saha eta? Suka bolon nyalukan tuh. Waalaikumsalam. Mangga. Mangga. Atuh kecil kumaha itu? Tinggal di tutupan deui. Rasa kumaha? Naon cenah jelema burung teh ka dieu deui. Kamari geus ngahina urang sangsara. Anu mau aing. Sudi aing mah ngampihan jelema burung. Cek, kok cuma atuh burung nih? Ieu kan buat ngomong. Ngagawekeun pisan. Assalamualaikum. Cek. Ceme. Assalamualaikum. Tenang pitamu, abi mah. Assalamualaikum, Ece. Salam. Kadieu atuh mayuna ya tamu teh pamali. Sok mayun kadieu sing harepan tamu teh. Berarti. Cek. Rek naon atuh Cek? Ah, mau jelema burung deui. Aing disebut jelema burung. Tapi belah ngelehan heula sementara mah. Rek naon ka dieu Cek? Rek nuduh deui. Nyata kece, abi ka dieu teh bade ngajelaskeun. Cukup Pak Gusto. Aku tidak butuh penjelasanmu. Me, maafin aku, Me. Ini semua tidak seperti yang engkau pikirkan, Me. Aku hilap, Me. Tuh, Me, maafin aku, Me. Cukup. Aku tidak bermaksud seperti itu. Gandeng nih, dulu naon jadi gitu. Oh, salah. Me, Naon? kieu, Me. Naon di juga kamari. Abdi ka dieu teh bari nyuhunkeun dihapunten saageng-agengna. Abdi teh tos nuduh emeh nu henteu-henteu gitu. Aduh, itu juga kamari.
Muhun da abdi teh. jeding nyalahkeun. Muhun da abdi teh teterang gitu, teterang eta nu nyandakna teh Miss Bunga gitu. Tuh saksina. Muhun tadi ge abdi tos ngobrol sareng Cek Neng cenah saurna teh sanes ku Cek Emes cenah. Akan kamari orang teh geus ngomong kitu, lain ku urang. Muhun da abdi teh kumaha da narapsu teh ya kamari mah jadi hapunten, pisan hapunten. Abdi teh tos ngabangus ka mana-mana, tos nuduh emeh ngabagong, tos ka mana wae gitu. Hapunten. Lain ke Cek. Da kieu-kieu ge boga harga diri atuh. Ada jelema. Matakan abdi teh hapunten pisan Cek Emeh da atuh ain namina jalmi mah atunya da teu ieu ku hilap gitu. Abdi teh kamari teh nuju hilap gitu, nuju narapsu da aya info anu teu bener. Matakna tong waka nuduh. Kore heula sing jero tak kore. Info teh. Muhun da abdi teh atuh kamari teh kumaha atuh da ninggal teu meunang enak mah. Geus kapalang nyeri tak ieu hate mana disebut sangsara mah, ngabagong mah, ngajamret mah. Kurang naon deui sok sakalian. Atuh mah hampura we meh, ni da teh maksud kitu. Teu Asli kamari mah teh nyeri. Heuh matakan hampura pisan meh. Urang teh kamari geus nuduh anu henteu-henteu da teu apal atuh Cek Neng henteu ngomong, ai ngomong ti harita mah meh urang teh meureun moal kitu kamari teh nuhun pisan geus nguruskeun budak abi. Eta nyata ngan nitipkeun budak ka urang teh. Nya abi teh pasti nganuhunkeun pisan pami terang carita nama gitu. Da Cek Neng teh nyarios atuh Cek Nengna. Nuhun abdi hapunten pisan. Da pamit terang mah abdi teh nganuhunkeun pisan ka ece teh tos ngurus budak, tos masihan tuang jajan. Mohon hapunten atuh ece. Tos atuh Cek. Hapunten Cek karunya. Abdi teh ka dieu teh da atuh. Tuh nepi ka cari. Hoyong teh aya deui salah paham gitu ece da kamari teh atuh kumaha deui gitu. Hampuranya ece nya. Kelaanan Cek tingali heula atuh Cek malik heula. Karunya tingali nepi ka leho bijil kitu atuh Cek. cusut kayaknya. Alah kumaha atuh mending ka nyungkruk-nyungkruk kitu karunya atuh. Coba urang geus laporan ka desa. Kumaha lamun datang ka dieu? Akelah bae urang bere pelajaran tuh man. Meh, Keheulaanan. meh. Eta soal polisi kumaha? Henteu meh dicabut ku abi teh laporanna dicabut ku abi teh. Da Mempermainkan hukum kitu teh. ai geus da kumaha atuh meh tadina abdi teh nafsu, ayeuna apa carita kitu mah jadi. Main polisi we atuh demi. Ai geus kumaha atuh da kamari teh atuh da reuas saking ku reuas. Terus atuh meh karunya ya tingali nyanak ieu Tuh, abdi tingali. teh Ditampir ieu mah. Ya tuntos. Kelaanan atuh pangampurana mah kelaanan. Atuh kitu. Atuh meh nitong kitu tuh meh, tinggal. meh hampura urang meh. Atuh meuni piraku teh teuing. Cing karunya atuh. Kelaanan keceu Keceu ni kumaha? butuh waktu ieu. Keceu ni bantuan atuh. Ai bieu teh bantuan. Cek atuh Cek tos Cek. Meh atuh meh tong kitu meh. Da emeh mah Cek, bager, cantik. Kelaanannya cicing heula di dia aya perlu jeung ece ieu. Ayo Cek, aya pi obrolan heula Cek. Aduh, aya naon? Ke dapur heula Cek. Kelanya Lah, boy. mau kok kehampuran tong. Ini teh masalahna jadi rumit atuh Cek. Rumit naon heula? Bener orang teh geus laporan ka desa. Astagfirullahaladzim. Main laporan wae atuh teh. Orang atuh tarima atuh rek dilaporkeun nya urang dilaporkeun balik dituntut balik. Lah waka matakan oge atuh kumaha ayeuna Nyata. Kayak bakal aya datang eta keamanan di desa. Kieu we heula atuh eta mah. Hampura we heula. Hampura we heula sakeuseuna. Urang bere pelajaran sakalian. Karunya ieu tinggal geus babarangkas babar wae. Urang sing-sieunan tuman kecil. Atuh nih. Tuman jelema Kumaha tukang tuh? gosip gitu. Meh jerak teh. Bae. Karunya atuh Kerja sama we jeung ecenya. buruhan asal. Emang kewe. Atuh karunya atuh Cek.
Punten gerak punten gerak punten. Mangga. Akang di mana? Ibu, Abi perkenalkannya, Abi di Desa Margasih. Mohon. Kenging laporan, Mhm. tadi di ibu-ibu anu hidungna mancung, ina hidung Oh, mancung. mohon ya. Tos ngertos. Ah, kaleresan Kang. Kaleresan pisan Bapak tak ieu. Ieu nu nyeun kasus di dieu teh Kang. Tah. Dari mah banget penjara nu kieu mah. Nyata tuh. Kuat ka jeding-jeding. Tuman Akang lah, tuman teh tukang non memane laporan suka cukup mah manukanan kece orang teh heureuy-heureuy acan. Serius ieu masuk. Mane ngalaporkeun, urang geus bisa ngalaporkeun. ente me urang mah teu jadi ngalaporkeun oge nah hamani malik Urang bawa geus ieu kagok. Sok, enang sebapana geus datang ka dieu. Pak, bawa we Pak lah. atuh Wah, ceuk bawa, mah iya, nah jadi kieu urusana ceneng Bisa na tuh Bawa wae, kita bawa Bawa wae. we. Bawa we. Naon nah, Tuman, ajan. Pak. non bapak da abi mah teu salah Pak, bias meh mana mah Ayo. kitu meh nah jadi kitu urusana da lain kitu ke meh ieu urang budak ge kumaha ke meh